Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang sadayana barudak. Tah alhamdulillah, dinten ieu urang bade diajar basa Sunda. Tah materina teh naon nya ayeuna teh? Ayeuna urang bade diajar ngeunaan rarangken. Tah barudak aya nu terang teu rarangken teh naon. Nah, rarangken teh lamun di bahasa Indonesia nama nyaeta imbuhan. Nah, imbuhan teh artinya adalah kata dasar yang diberikan kata tambahan atau kata sisipan. Janten rarangken oge sami hartosna sareng imbuhan. Janten rarangken hartosna kecap dasar anu ditambihan ku kecap panambah atanapi sisipan. Nah, contona jawer kotok biasa dimanfaatkeun pikeun ubah rupa-rupa panyakit, kawas kencing manis, nyeri beuteung, borok, jeung bisul. Nah, hartosna jawer kotok biasa dimanfaatkan untuk obat macam-macam penyakit seperti kencing manis, sakit perut, borok, dan bisul. Nah, mana sih kecap nu ngagunakeun rarangken dijengkeun? Oke, betul, nyaeta kata dimanfaatkeun. Nah, eta kecap teh tos dirarangkeunan. Jadi kata dimanfaatkeun itu sudah diberi imbuhan. Nah, yuk kita temukan imbuhannya apa ya di kata tersebut. Nah, oke. Kecap dimanfaatkeun dirarangkeunan ku rarangkeun dijengkeun. Jadi kata dimanfaatkan ini sudah diberikan imbuhan. Naon sih imbuhannya? Nyaeta kata dijengkeun. Nah, asalnya itu kata manfaat. Nah, karena kata manfaat ini ditambah imbuhan disamakan, jadi dimanfaatkan atau dimanfaatkeun kalau bahasa Sunda nama. Nah, tos ngatos nepi ka dieu. Lamun tos ngatos, urang lanjut deui ka contoh nu sejenna. Yuk perhatikan. Nah, contoh nu kadua nyaeta Agus ditumpakeun kana munding. Nah, mana sih kecap nu dirarangkeunan teh? Tah betul, nyaeta ditumpakeun. Nah, hartosna Agus dinaikkan ke munding. Nah, munding itu artinya kerbau. Jadi asalnya itu asal katanya itu adalah tumpak. Nah, karena ditambah imbuhan di dan imbuhan keun, jadi ditumpakeun. Nah, oke, lanjut ke contoh nu kadua nyaeta TV dihurungkeun ku dadan. Tah, mana sih kecap nu make rarangkeun teh? Oke, betul sekali, nyaeta kecap dihurungkeun. Hartosna TV atasna televisi dinyalakan oleh dadan. Nah, asalnya itu kata hurung itu nyala. Nah, karena ditambah kata di dan keun, jadi dihurungkeun. Nah, alhamdulillah pangajaran dinten ieu tos anggeus. Mugi ieu pangajaran teh bisa manfaat ku aranjeun sadayana teh. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.